lain ari didinya sakwa kitu jelema teh can acan mayar anu kamari geus cowing deui sugan teh heueuh mayar nanyakeun sabaraha ieu sabaraha itu sagala dicokot ari buktina hutang diantep kunaonnya asa lieur jelema ayeuna mah teu karunyahan ka tukang dagang nu di arah batina ukur 500 perak 1000 perak geura ieu mah cowing itu asa liurnya cing aya kitu nu sami di dinya kitu ari kayang abi mah lain ulah dianyuk maksudna teh beresan heula nu ti heula sok ngambil deui lain ieu mah sangeunahna we sedut hari kabuktiana mayar melehoy malah makot kalah sok susulumputan jelema teh asa kacidada jengkel we ari kan kitu patut lain tamada mah kumaha carana da teresep teu sorangan mah pongkona sorangan teh lain kakarek usaha teh geus 10 tahun saprak rumah tangga jadi pedagang alhamdulillahnya ayeuna bisa kieu oge alhamdulillah bersyukur mata soknya ahan sorangan makan nganyuk kanu teu boga duit teh kari ngalarti we nu teu boga duit mah lain ieu mah nganyuk langles aya jewang sugan teh erek cash kabuktiana giwing lap bari geus lila nu ti heula oge teu dibayar ditamahan deui lain bayar nu anyar pugu ieu mah nu anyar teu dibayar nu heubeul teu dibayar susulumputan teh ngarek kumaha pipikiranna nya pada mangke mah panggih deui nya jeung anu dagang kumaha sakulieur cing kira-kirana sami aya nu kitu di dinya kitu we Kang Abdi mah nya hena mah gaskeun nganten lah meh boga gaji mudah-mudahan we anu teu acan kabuka monet didoakeun ku abdi sing engal kabuka anu tos kabuka sing engal ngarasakeun gajihan amin.